Pangwakan Keslami kirang langkung 7 pemerintahan mereka beresma waktu solusi ini kanggo papat anu panjangan anu utamina minta minangka membuka acara aturan kaset indang sumping calon panganten pabeget rawuh kulawaring jembarna aya ibarat tangan datang jauh teburung cunduk anggang teburung datang pun bagia kanggo salira lingkung seni New LSCM Production sejak iri ngabagiakeun calon panganten pabeget prosesi pangbagia di kawitan bunga.
menawi haturan wilujeng sepika sadaya para tamu anu ngajajak calon kang teras di sampi wae anu nyata cindera mata tapi catatan kanggo tua anu parantos nyada tuangeun posisina kana pilihna sumangga biasa nyadak anu paling raos lah nyaman oge teu kaganggu ku kendaraan mangga wilujeng nampi pakhormat ku tuangeun anu parantos di sayogikeun. Diatur wagi-wagina anu parantos janda tuangeun supados biasa linggih langgan di manawi kasepuhan diaturanan kanggo linggihna di palihan payun insyaallah matenang kenging amanah kanggo nyagakeun oge sakatenan janten sahidin atanapi saksi dina proses abdi nikah. Alhamdulillah rengse manawi sim kuring ngabagiakeun di lingkung seni New LSC Production. Salajengna manawi kapunten tadi di sim kuring aturan pangarsa kasepuhan anu bade nyanggakeun angin kula wargi Jembar anu banten janten sahiden atanapi saksi disanggakeun ka pangarsa kanggo nyanggakeun karsan wargi-wargi sim kuring sadayana parantos teu bireuk deui sareng sim kuring wajah atanapi rarai anu sapertos kieu haturan pangarsa heula ulah waka kaluar tebih supados redreuk rehna maksad bari kieu bari tuang salajeng dilajeng oge acara supados teu siang teuing bade dilajeng oge rehna pangarsa Bapak petugas di kantor urusan agama oge parantos aya janten tuang teras acara bade di kawitan mangga